Lain rangsel gini. Namanya rangsel ya. Astagfirullahaladzim. Aya keneh di Kuningan jalma jiga kieu. 2017 dibuli kiri keneh aduh. Lalajo wayang teh dibuligin. Angin ngegelebuk cenah. Bapak, Daun jang. hayang jajan. Teu boga duit. Heh, Teu boga duit. eta terangkan lah. Naon sia terangkanlah. Hayang jajan mah Pak. Teu boga duit. Eta terangkan lah. Usaha itu bapak teh, ami uing bisa jajan. Eta terangkanlah. Ujang teh saha ngaran? Uing mah lain hayang kenalan, hayang jajan. Poe ieu sia jajan geus beak 40 juta. Meuli naon mang beak 40 juta? Beli ayam bakar dibakar jeung warung-warungna geura. Coba. Hayang jajan bapak. Eta terang Kadenja. Ujang teh saha ngaran? Kasih tahu nggak? Iya. Oh jadi gua harus bilang wow gitu. Lam mim nun wow lam alif hamzah iya. Eta mah wow sia. Wow mah atuh nutupan irung, eta mah bau. Bau mah cuci mulut, eta mah cau. Cau mah calana jero, eta mah cangcut cenah. Geuleuh. Bapak, Naon? hayang jajan atuh coy. Teu boga duit. Mau heula. Sia mah pan anyar keneh sia teh jajan teh. Ayeuna bulan naon? Bulan September. Kamari panjajan teh bulan April sia teh. Sabaraha bulan sekali jajan ieu budak. Ujang teh saha ngaran? Ngaran uing. Heeh. Ngaranna anu panjang anu pondok. Bae anu pondok. Anu pondok nu ti indung nu ti bapak. Bae anu ti indung we. Indungna indung asli indung tere. Bae indung tere. Indung terena anu di Majalengka anu di Cirebon. Nah loba-loba teuing ai sia. Da bapak aing mah tukang kawin wae. Hei. Lain tukang kawin wae belegug aing mah lebe tukang ngawinkeun. Hotipan mun panganten lalakina teh datang sok diopi ku sia teh. Sia. Malina teuing pugu da cau sia teh. Ujang teh saha ngaran teh? Mimitina de tungtungna i. Doni. Tah, Bener. salah. Ongkotah goblok sia mah. Atawa Dewi. Dewi mah awewe. Oh mana lalaki? Insyaallah. Aya lalaki insyaallah. Aya ayeuna mah lalaki insyaallah. Lalaki nu sok bogoh ka lalaki deui lalaki insyaallah teh teh. Leung kene lalaki bogoh ka lalaki. Ieu lalaki bogoh ka angkot, angkot ti udag-udag ka mana eta ku lalaki. Mimitina de. Tungtungna i. De. Tidak. Du. Tidak. Da. Bisa jadi. Dadi. Salah. Saha atuh Jang? Mimitina de tungtungna i. Saha? Entuy. Anjir, da wala. Paingan teu kabaca belegug. Mimitina de tungtungna i dibaca entuy anjir. Aduh, ampun cing. Mimitina de tungtungna i dibaca entuy.
2017 aya kene budak ngaranna Entuy Waas asa budak zaman baheula anakna Entuy ku bapana leuwih goreng berarti ari bapana saha ngaranna Alek ari bapa Alek ari anak Entuy jigana ti indungna meureun ari indungna saha ngaranna Sabrina Bapak Alek indung Sabrina ari anak Entuy anyir dari lembur dewek mah dawala ngaran budak teh kumaha ngaran indung bapak bapana Ipan indungna Cici anakna Panci indungna Ran bapana Tatang anakna Rantang bapana Abbas indungna Kokom anakna Ember nah Ember pagi sipilaan kulala jauh bieu jadi aing sok mung sarua daripada sarua aing mending beda indungna Iis bapana Iing anakna Ngising bapana supir bemo anakna bapak anakna pamajikanna dagang dodol ari anakna padahal mihlaan suwe teh mihlaan ari Ujang geus sakola Rek naon sakola? Camat geus aya, kades geus aya, bupati geus aya, presiden geus aya. Rek naon sakola? Sakola mah lain ngarah jadi pejabat, ngarah pinter. Jadi sarjana naon? Sarjana ge diadukeun jeung maung eleh sarjana. Cacakan maung mah teh tamat SD acan. Ari ngaji mah osok tapi Ujang. Osok nyapanya? Tiap sore nyapanya? Sepatu lagi halus nyapanya? Eta mah futsal goblok lain ngaji. Nopi teh bisa ngabedakeun. Mana ngaji mana futsal nopi teh bisa ngabedakeun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Anjir. Lain anjir, aloh. Sia deui atuh balagung. Kaget. Kasih mah goblok aingna. Aduh mun ti tadi ya kieu nya. Da karek kulung karek udang. Cep Eka karek hudang si ngarti sia teh. Nambe leleson tadi teh nya. Nuhun ah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Teh kudu nembalan horea malah. Goblok dia mah. Alif Jabar A. Oh diajar ikro da budak kene keun wae. B Jabar Ba. T Jabar Ta. Dibaca Waduk Dharma. asa jauh-jauh teuing. Alif Jabar A, B Jabar Ba, T Jabar Ta, Abata. Bapak geuning Abata, Bapak. Beda masjid berjang. Astagfirullahaladzim. Bapana nu goblokna mah ieu mah. Alif tanwin Jabaran, Alif tanwin JRIN, Alif tanwin PS Un. Dibaca Anturkeun. alif tanwin jabaran, alif tanwin JRIN, alif tanwin PSUN, aninun. Bapak geuning aninun, Bapak. Beda bukeuna berjang. Coba Hayang jajan atuh, Pak. sia teh sugan teh geus poho kana jajan. Bang balerkeun teh poho-poho. Atuh Pak hayang bondon, Bapak. Sia Budak-budak budak-budak aing ge kolot can pernah ngasaan nu kitu mah. marukan naon bonon Atuh Pak hayang bondon, Pak. Mani aramis teh ngagarantung. Borondong goblok beureun sia teh. Borondong. Oh, teh borondong. ronolong Hayang soptek, Bapak. marukan Eta mah keur awewe. Geuning kamari Bapak ngadahar. Iraha. Kamari anu seuha teh. Lotek goblok sia teh. Soptek. mainnya sabtek di gayem atuh hanya
atuh sebel bener-bener. Atuh payang jajan Pak. Bubu atuh yo. Ke Indonesia balik di Arab urang jajan. Mudah-mudahan tereh balik Kontraknya seberapa bulan Pak? 2 tahun. Oh iya. Hari ini na iraha. Kamari akhir Agustus. Atuh jauh kene. Hayang jajan Pak. Gawe duit ya. Eta terangkan lah. Ada. Eta poekan lah. Ku aing diterangkeun usia dipoekan. Aing geus kabeuna karpe bengok. Aing teh gablek duit sia hayang jajan atuh dah. Atuh payang jajan Pak. Ke Indonesia balik di Arab urang jajan. Saha? Indonesia. Sabar we. Saha? Indonesia. Saha? Indonesia. Indonesia, pamajikan sia meureun. La ilaha illallah. Hei. Lala bora. Oh, tuluy digebruskeun ka balong tuh dah. Kade tong ditarurutan kumurang kali di Ciomas. Ya, Laku lampas entuy. contoh goreng sih eta. Contoh goreng. Adegan tadi hanyalah tipuan kamera belaka. Oh, aduh. Hanyalah fiktif belaka. Ya, benar. Adapun kesamaan tempat dan nama itu hanya kebenulan saja. Kebetulan. Disebut betul jeung benar jadi benul. Doakeun ku dewek urang Ciomas, Mah, urang kalina sing soleh, amin. solehah. Amin. Doakeun ku Mang Cepot, kabeh sing jadi presiden. Oh, aduh. Kabeh jadi presiden kumaha ngabagina? Sapoe sewang we giliran atuh lah. Nerpe. Lerpen dah. Iki. Wong inang dereng abang, wong ngeluda ugi dereng tumiba ing Siti Bantol. Loh. Dina waktos eta yaleutan waladia balad tamtama ti nagara ujung barat. Duh. Dipingpinnya eta ku Patih Reksamuka. Alet ngengkeuy ka mana alet ngemat-ngemat nyatang pina. Duh. Hei, kisila. Hei. Ulah kaget ieu kuliah. Rek tumanya ka andika. Saha buta da ulah. Oh, geroan, geroan. Lobaan deui sekali. Gusti. Ulah kaget kisila. Seueur geuning jeung balad-balad kaula. Lampawa tadi orang Anjing, make kopea euy. Jigana saihwani mah ieu. Aja. Tiga nama sarom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anjing, sarua Islam. Lamun zamane agama Islam, sabaraha rakaat salat Isya di lembur maneh? Jawab. 12 sarua anjing yang diaing ari kitu. Sami. Di mana-mana ge Isya mah opat da wala. Telo tamper. Anjir. Mane garoreng patut kieu euy. Alah disengseri. Anu hareup mani beureum Gusti, jiga tomat buruk. Anu tukang jiga jahe anjir. Daripada sia jiga kersen. Allah. Goblok aing teu ngeuna disebut jiga kersen ku sia. Oh, tunggu. Nah jiga naon? Jiga cecenet kele. Eta kene. Eta.
Awas ya. Kasebelan sih. Woi. Wah. Cabakan eta menang sia. Lalawara teh. Mani badag euy. Ya nya heueuh atuh. Hayang apa cara ngabadagkeunana? Cing kumaha? Kumaha? Unggah isuk-isuk di balur. Ya Naon? balur. Make oli mesin urut. Ah, ku oli mesin cepet ku oli mesin. Tuluy. Deang hareupeun hawu. Ya, real marah Ngadangka ke hareupeun hawu. nungtut. Tuluy. Tah pabeberang tuluy moe manehna kenteng. Ya, bari dibolek lah. Badag teh herang we anjing we. Paingan Badag. paingan nu ngalal. Oh iya. Oh. Ya. Wah. Wih. Alah. 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 Lepaskeun cicing sia. Woi. Wah. Nu adil gelutna euy. Sok. Adil kumaha? Neungeulna 5 kali sewang. Sok cenah naon. Saheula nu neungeul aing. Aing heula goblok. Sok. Sultan. Sultan heula sultan. Sok atuh. Ucing beurit. Berit, Beurit ngahakan. Beurit dihakan ucing. kucing. Kucing menang beurit. Menang ber. Jadi nu menang aing beurit. Ya, da menang berit dia tungtungna. Goblok. Balikan deui ah. Kucing beurit. Beurit dihakan kucing. Kucing menang beurit. Menang Heueuh, beurit. menang sia goblok dia. Ya. Aing nu beurit ah. Beurit kucing. Beurit dihakan kucing. Kucing. Kucing menang wirang. Menang wiwira. Jadi nu menang kucing. Anjing. Kucing. Apa Sia deui wae nu menang. Dia menang. Bae sok tina naon. Sadra we. Kitik cing garing Urang teungeul euy. tangan puluh. 5 kali heueuh. 5 we 5 bilang. Siap ke heula keur wiridan. Oh so sama tuh lah meh aya kekuatan. Wiridan naon sia teh? Ya katipu ya kaliru ya katipu ya kaliru. Atipu we. Wa kunta wa kunti wa haliul hakim. Nya jeung mau oke. Siap sok. Hiji. Hari kian ye. Anjing siapa carik-carik jeung. Meni ngung kada sira. Karek hiji ta. Sok 2. Aduh. Daruaan jang naryat. Opat. Hey. Dong nipu aing goblok. Nah. Mahnya tas 2 tuluy opat tas 2 mah 3 heula. Ngarusakan. Teu balikan deui teu mitis ah. Rugi aing mah. Sia teh bisa ngitung henteu goblok. Ah, teh sakola. Abong teu sakola sia mah. Salah anjing. Ah, balikan deui we. Balikan deui teu ngeunah aing katipu. Pugu, ame pugu aku ah. Hiji. Salah. Kegerepekan. Aduh. 2. Iya kalah. Kade tas 2 tilu. Iya.
5 anjing sia geus nipu deui aing goblok Tipu eta mah sarua. tas 3 mah 4 karek 5 sia teh bodoh-bodoh teuing balikan deui Tong disiar pidorakan. sia teh teu jujur hirup teh teu sangka Sok bener. Bener bilang nana. sok ruksak awak ge ari jujur mah teu Ah, pugu we. teu masalah Daripada pidorakan. Oh. siap 5 hiji 2 aduh 3 4 genep 5 aduh paduli anjing rek langsung genep lah teu hayang dibalikan deui lieur aing Pek wae nepi ka 7 ge. sok siaeun Balas. anjir mani ranyai kieu aing Oh, nyaho atuh. 5 teh asal lieur Balas deui we 5 deui na. Kuat-kuat. Oh. siap Siap. hiji Karasa karasa henteu ah nah hanya ku aing mah karasa ngaceplak kana beungeut karasa sesat tadi nya di tadi ka bawa kene. iya 2 hop Naon. aya nu teu bale ge Nya teh balik kumaha? ulah babale dogan bisi kana kaca gitu Nya tong pirajenan kitu ah. ieu mah jelas kana tarang meni jekuk cenah Nya tong pirajenan babale dogan ah. Teu kalajo malah lajo we kanya. iya til Ajik. Tah. til anjing Eh. si ieu nu nonjok teh ka aing meureun Pangi geuning karek nyebut nipu hudah sidik sia. ari gelut kudu make sopan santun Oh benar. Ame teh capek. urang menjunjung tinggi ajas praduga tak bersalah Tah eta we lah. kumaha carana gelutna kudu minta izin heula mun rek neungeul Tah kitu ulah jang dijeber. mun dibere izin arek neungeul Meunang mun teu didinan. mun teu diizinan wayahna ulah neungeul siap Taat, kudu taat Sok. disiplin. wah wih bade naon bade neungeul Deungeur. wah mangga iep aduh Arasa aduh Aing izinan mah habak we. pada buncunur ge ari geus minta izin mangeunang kana Geus didinan mah teu panasaran. balas ku aing sok iya wih bade naon bade neungeul teu kenging oh biasa cari kitu si goblok teu diizin Jadi didinan pan geus janji kuah. sia ge Perjanjian. moal diizinan ku aing sia Perjanjian kuah. wah bade naon bade neungeul teu meunang Meunang. bade maksa upek atuh ieu Aduh. Eta maksa. kurang ajar teu beunang dicari Meunang ka Allah diongkos. nepi ka maksa Bapak saya balas. aing gerek maksa ka sia Sok. wai ya siap punten enggak bade naon bade neungeul teu meunang bade maksa Maksa. atuh doraka nya astagfirullah Ulah. untung diwartosan ari kitu Untung dielingan. Aduh. nuhun Mun teu juk digebrus ya tadi. ulah mun henteu aing ti gebrus ka neraka jahaho Jahanam. jahanam gitu meureun aduh siap hok ieu wah iya bade naon bade neungeul Deungeur. teu kenging teu kenging Maksa we. bade maksa doraka tadi ge nya Doraka moal. tapi aing moal neungeul meureun Nya heueuh atuh benang di bomol. doraka astagfirullahaladzim untung abdi diwartosan atuh nuhun Hayang ka neraka. iya wah bade naon bade neungeul Deungeur. teu kenging bade maksa Maksa. atuh doraka paduli teuing anjing ayo
Dosa, dosa, dosa. Doraka Aduh. maksa Doraka. Aduh, lamun jalma nenggel teu meunang izin sarua jeung dayus moal meunang moal ngambil sengit surga-surga acan gandeng sia. Aduh. Apa? Aduh. Giting. Lieur anjing kesepakatan jeung sia mah lieur anjing. Baik. Sok. Ada blos. Intip. Arau pintu. Aduh. Ampun mah aing rek bae. Ya pasti dah dicasterkan tadi. Jing sing salamet. Ya pek sing Amin. bungsur bangsar ka itu. Mun maneh betah di ditu WA ka aing. Sugana anu datang nu dagang pulsa paket di ditu. Benar. Aduh. Aduh. Oh, geus nyedak teh. Nyawa geus dina elak-elakan. Geus nyedak ieu. Ka dieu sak hideung. Rek neungeul lagi nya. Ulah Kang. Moal ka dieu. Nonyo kade. Dek aman. Maneh hayang beunghar, hayang Tepung. usaha goblok. Setan teh sia. Bedang dilejokeun teh. Mun maneh hayang beunghar aing boga harta karun. Duit lain, inten lain, berlian lain, emas. Tah emas koneng nama konengan beye ieu. Ngora keneh Goblok lain harta karun eta mah. naon. Harta kadut sia teh. Ai segante mas ngora keneh. Kamalinaan deh. Aduh, nyebut. Nyebut. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jalan Cirebon bebas dina wengi rame kendara Kalah ngalokan. Aduh. Nyebut sih teh. Teu aya deui. Sok. Teu aya deui. Nu dipicka cinta iwal anjeun. Teu aya deui nu pangnyaahna sadunya Indonesia iwal anjeun. Pangnyaahna sadunya pangrinduna sadunya iwal anjeun. Anu heman tur darderdor anu janji satia anu kur anjeun. Eta nu dek kalepaskeun nyawa di Bang. Wae jigeun euy. Bae. Bak ku nyanyi we. Paehna teh dina lagu anjeun bieu. Sakitu ge untung. Sakitu ge untung. Mudah-mudahan Gusti sing ditampi iman Islamna amin. Aneh malah. Goblok. Ongko geus paeh sia teh. Udah lebar ngaminkeun mah kudu sia teh. Oh bener. Heuh bener ketang. Cing hidang we. Wayahna maneh moal kana ambulankeun. Tong lah. Nah, Darurat. Rek digotong ka nu ngagotongna kumaha ieu teh? saya atuh. Wios abdi mah kana ojek we engke. Dah, kajeun kitu naon ojek. Aya ojek itu aya jurusan akhirat. Aya. Atuh. Kade tadi na jembatan Siratal Mustaqim. Ulah kenca teuing. Wah, ada mau lewat jalan di nyarek jalan Cilimus. Bener. Si goblok. Oh, dari ka Majalengka nya teh. Aisyah ngomong naon?
lupa kata lapak kata mulhu pukutu babi pitiki haka lapato moton Kalah sarine we. Bacutra. kumasia we opo toh homo Montong sok ngomong gitu we. likata mahapatala kata panut Sakarti teh. Mana cara mana? Cing, ngartin teh saeutik oh urang mana maneh ha Oh, bener. Ini eta. kuring teh urang amarta pola pataka patuhu nah cenah maneh dengdek ka katuhu sabab hirup kuring berat karena kabeneran jeung dibeung beratan ku bebeneran bulu kutuk pala patang solo potok kolopot tamelaka bulu kupaca kata babalaka Wah, Sira jadi ande ge masana. cik balikan deui udah mau apa lu dibalikan deh manehna ge moal. bulu kana pupuk kalak kana kata pak pelitiki pala kata potoh babalaka oh gerak tumpul kana jukut gerak tangga kana sadapat Bener kan ya. Oke. lapot Lapor teh naon lapor? modar wah Padeukeut. lapot teh modar Padeukeut lapor kana modar. wis lapot Ya, modar. modar wah Lain. Aji temen. ganti deui Ganti. Karasa meureun. lapot karasa bahasa tapi kata anger wah yes wah yes Lupa kulapok wae. kepala kacitih pitih hulu puhu kopoto Bacutra. lakata mikiti pihili kiti mirpatalaka sama kata mata laka baja balakata lupa tangik tu pat bari paparto tingpong terus bapak woi is woi wah is Benang ye. babalagan Naon eta? Meureun mun urang mah. babalagan tengah goler Bener tapi. Atawa ngajarak kakak. pala gilikat timang polok kotomon babala hapat hati hapat abelah aja Lucu sia. ngomong wae itu dah Aya ngebelek. Ai kuki nyeri berarti. lamun woi is weh balapamop Mun urang mah lingas sore. woi balakata malakata aing nyebut anjing mah bentes gitu Data mah jijeunan sia eta mah lah. Da apa lu pucu-pucu abelah di sini kita hafal macam-macam aing woi Intip atuh intip. Be Teh benang ye. intip. woi babi tupo cuma palepoka tupetomo lah wiha Oh, wiha kumolopoto babo babo cimotako pak wiha Sok ngomong deui. Karasa sih ya bapuh Oh ampun urang mah teh. iya sebel karasa bapuh Naon tak teh? iya dijenggot ku aing sih ya wow anjing lepaskan anjing hei hei Bisa belegu.
Eta sia bisa geuning ngomong. Bisa. Setan teh goblok aing geus jalan. Aing dijenggut mah nyeri. Karakter nur. Asal luasa aing. Nah, luasa kumaha? Ruangan teh sok asa lalangab. Asa bebas bergerak. Oh, iya. Oh jadi ngarap-ngarap dunungan eueuh. Heuh sia teh. Ning ari di warung eueuh dunungan sok luak liuk. Bisi eueuh nu mang mayarkeun eta mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Ikan hiu makan air mas. Artinya I love you orang Ciomas. Ikan hiu makan jaat. hartina. I love you Bapak Hajar. Oh, beres. Benernya Beres. ikan hiu makan enten. Oh, artinya. I love you panganten. Aduh. Ikan hiu makan toronton. Artinya. I love you para penonton. Ikan hiu makan hui bolet. Eta ikan hiu hitut teu eureun-eureun. Sugan I love you deui nya. Dawala aya paribasa datang ka deuleu tarang. Undur ka tempo punduk. Urang papalaku heula. Wilujeng patepang ka masyarakat Ciomas, sabudereunana Kabupaten Kuningan, Provinsi Aluminium. Manya apaan Kuningan? Kuningan. Kuningan teh ngaran Lemur. Oh Kuningan teh ngaran Lemur. Kabupaten. Kabupaten. Desana Ciomas. Cinta neng Oom ka si Emas. Oh, Ciomas. Cilimus. Cinta Cep Lili ka neng Emus. Ciamis. Cinta karena senyum si Cepot manis. Cianjur. Cinta karena si Cepot orangnya jujur. Cicalengka. Cinta karena si Cepot masih perjaka. Cilacap. Selamat datang di perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat. Lain cinta goblok eta mah. Nya. Patepang di bumina Bang Bapak Uju. Sareng Ibu hajatna Bapak Menteri Ujud Sujadri nikahkeun Teh Neli Kakang Topan panganten anyar. Urang doakeun kumaha? sing sakinah mawaddah warohmah. Amin. Kacai jadi salewi, kadarat jadi salebak, sapapait sama manis. Eta Panganten anyar laguna. tinggal. Panganten anyar diuk ngarendeng menang dangdan direnceng-renceng geus biasana ada ilaharna ada ngagonjang ubalarea dina poe harita manehna keur bahagia tempat toel geget pisan dunya asa dodoaan dina poe harita manehna keur bahagia tempat toel geget pisan dunya asa dodoaan panganten anyar panganten anu munggaran dikecrik-kecrik kocobong kuruwa kedungan penting nu kahiji duanana surat seri rumpur rampakana pipi hayangeun kue surabi penting nu kadua rumpur rampakana dada tuluy ngalaan calana rek diganti ku piyama penting nu katilu dirampa aya nu hipu sidik-sidik asa mau sing horeng teh kue bolu penting nu kaopat duanana ngajar pat
maklum tas bubaran hajat tas mulangkeun kursi meja panggung sagala we pokoknya alhamdulillah kurang hiburan atuh hiburan naon pan tugasna ngahibur fungsina ngahibur urang iya ayo urang mah etang-etang dog-dog pangrewong we dalang nu lebet ka kuningan teh dalang sararae wungkul ieu pawujud mah kasasar we datang ka kuring wayahna cenah pot teh merek ngapasep sunanarkeun geus maot kumaha deui cenah wayahna cenah di dinya kudu daek nyuluran insyaallah cek daek trit bati jawab cepat sugan kapake dina teu kapakena tong kitu bos sirungan catang supaan tong nepi ka di pegat di dharma kayak rek balik deh ieu pakaulane da ai jauh mah ai alus mah mana nya ieu mah ala kadarna we diajar ngawayang susuganan ngiring ngamumule seni Sunda wios nu ramena batur si mah badi manu kieuna we nu penting mah ngawayang nu penting mah isuk gajihan urusan gede jeung leutik diraku leutik mah janya rek naon ayeuna hiburanana sulap we sulap lah sulap bisa sulap sukses kemari gede imah nyobaan anak pamajikan dikumpulkeun nengan ti hayam kurungan ku baskom ngadak 2 jam jadi apa prok dibuka baskomna ti hayam merubah jadi naon ti kotok eta keneh belegug itu beda belegug naon beda ti hayam jeung ti kotok ai ti hayam mah meh di kurungan baskom ai ti kotok mah geus di kurungan baskom jadi ti kotok nah pinter lain dawala tadi sia dicalukan ku aing teh meni di jalan saja jalan selalu pemalaweung hare-hare tadi bisa budak-budak teuing sia teh kala rungah ringeun naon nu budak teh saha di dinya nu budak teh kuring di dinya oh di dinya sugan teh kuring bae di dinya mah nah jadi aing ya nanya kuring nu budak teh kuring di dinya nu budak teh kuring di dinya lamun di dinya oh di dinya sugan teh kuring bae si goblok nah jadi akang senjata makan tahu ieu mah makan tuan senjata makan nasi goreng jawab anu budak teh kuring di dinya mun di dinya berarti aing nya kuring oh nya nuhun atuh ari kitu mah si goblok numpuk di akang sia teu rumasa budak teu rumasa budak malamun budug rumasa da gegetret sok urang cetes heula ceulina sok ketes nu kenca ieu sok ketes Bogor kadenge naon cenah Bogor bener nu katuhu Cirebon salah iya nah salah monya ceuli nu kenca ka Bogor nu katuhu ka Cirebon atuh beulah hulu sia iya pangi oh ngajak pasehan ngajak ribut ngajak tarung nih mari kitu carana cari masalah berarti ka dieu mun Kang Cepot bisa ngajawab kana kabeh pertanyaan kuring berarti Kang Cepot teu budak oke ari oke teh naon oke teh cak rada gede sok sada oke toke toke mah balanja ka toke toko manu diudud rokok pamajikan Mang Udin Rukmini mah di WC rukutuk beleguk jauh-jauh teuing tina oke kana rukutuk ketingali emosi na teh nya tikeun atuh sok rek nanya ka dewek oke deui ai cek sia naon oke sok ari oke teh bahasa Araringgis Inggris ai hartina teh oke teh jadi berarti mun penyakit daging jadi daging oke bener aya lembur suka jadi suka oke mun rek kawin teh jadi ngerakeun eta mah teu tulus eta mah suka tidak oke teu tulus eta boga modal siap ditanya ku kuring saha ngaran asli Cepot Sutisna
Panggilan euis Ah, nya. manya goblok jauh-jauh teuing ari ngaran cepot teh panggilan euis nah sia pipilueun teuing kumaha aing Nah, meni jadi euis aing bibir aing nah aing nu euis anu teh bese Nah, udah tengah hesekeun. lain kitu dah kudu nu deket atuh Ada manya atuh. sok balikan deui sok saha ngaran asli cepot sutisna panggilan dudung Bo, geus ganti. eta geus ganti deui rek ganti sapoe 3 kali ge lain urusan sia Da moal. eta urusan aing Da moal dan nu bolak-balik ganti KTP na ge aing Tuh. Tenita. teu ngarugikeun sia aing teu nita Oh, tok ikut campur urusan batu. sok kumadinya we tah kitu atuh Kembali. saha ngaran asli cepot sutisna panggilan cecep Be. tempat tanggal lahir Bandung tanggal 3 bulan 3 tahun 80 Bener. bintang kamari Gemini ayeuna Virgo Nah, bintang. manya aya bintang pundah pindah Menang dah. udah Gemini mah goreng ramalanana Oh, jadi matak aing pindah kana Virgo lamun Virgo goreng keneh rek pindah ka Petala didinya mah bae ngontrak naon we. hobi berenang cita-cita jadi polisi Jadi polisi. deket mah kantorna hah budak Udah. gancang teuing ngobrol sia mah Budak mah budak we lah. demi alo gajang teuing sia mah Aiku. Sok budak mah balikan. budak ge balikan deui balikan deui hobi berenang cita-cita jadi polisi deket mana Sok. hah Budak. Budak. ari ku sia kadenge kitu Kadek. naon cenah Heh. nyaon Betul. demi alo teu kadenge Budak. Budak. matakna ulah sok wa ka ngabudegkeun batur padahal dari sorangan anu budak Si budak sia. sia ge dibere gancang mah moal kajawab Yo. sok pe saha ngaran asli dawala atmadi brata pura-pura bekerja padahal kagak Ada. anjir panjang ngaranna Ayo. panggilan dadau Dadau. tempat tanggal lahir Bandung tanggal genep bulan 4 tahun 83 Yo, beda aja. sia 83 aing 80 beda sabaraha tahun berarti nya Oh, hitung we itu. 83 kurangi 80 Oh, cinyesa. 83 kosong 11 tahun anjir ya Tahun. Ih, eta ngeta. nah eta ngitung nepi ka butak-butak teuing Palih gitu. kira ke 83 dikurangi 80 Oh, nah. udah matematika na goreng aing mah macak pembagian pengurangan yang penambahan teh sok kadang pabeulit aing 83 dikurangi 80 Jadi sabaraha sesana? jadi sabaraha tilu dikurangi 0 sabaraha tilu 8 kurangi 8 Jadi? jadi genep genep tambah tilu jadi beda 8 tahun pinter sia aing teh atuh ahli Lain percaya we. kede mamun aya utang itu mah kita silaing Bener. Ame teh kacolongan. habis teh kacolongan si Obing bintang nu gambar Naon? naon Leo Ah, Leo mah gambar ucing lauk nggak dihakan ucing oh bener. si goblok aya wae Bener. hobi bernyanyi cita-cita jadi guru Jawab Kang, jawab. si goblok ya sih Kajawab bisa. Kajawab. anak hiji pamajikan hiji Bener. oh si goblok mah asal ngajawab aing ge bisa gitu mah sok sok cita-cita jadi polisi hah keterus mana Sok. domba hiji sapi hiji eta si- kuring nanya naon Si eta Akang. sugan merkosa naon wae cek kuring
domba hiji sapi hiji Sapi osok ka domba osok. demi Allah aing mah demi Allah ka domba mah teu kahaja Teu kahaja kumaha. demi Allah aing keur kieu bari nangtung ai domba mundur Kapaksa nya kumaha. kapaksa di lempeng dalam bare tuh Edak teh mong nyungcungna. eta ka domba ai ka sapi sarua teu kahaja teu kahaja kumaha nya pan sapi cerek dikurbankeun di ditu ari aing teh kiih di dieu bari nangtung ari sapi teu mundur-mundur nya aing maju nyamperkeun ka ditu ta eta paingan rek dipencit sapina kekepehan rek dikurbankeun teh alim cenah hoyong kabidan heula diparios pilih janten teh matakna ulah sok nyebut budeg ka batur ulah sok nyebut sombong ka batur ulah sok nyebut belegug ka batur komo nyebut kafir ka batur filosofis nunjuk tingali ya kaharep hiji tuh katupang nama opat ka batur nyebut goblok ka aing berarti goblok Opat 4 kali. ka batur hei salat sia ka aing hei salat ka batur nyebut nunjuk kafir berarti urang kafir Tuh. eta filosofis nunjuk teh jadi kudu introspeksi diri intina nyebut budeg ka batur berarti sia sorangan nu budeg hampura itu dewa ya hampura kuring ge sarua hampura Hampura ada jeung dulur. dewek hampura jadi lanceuk sok ngajajah Buru papan jati. kuring ge hampura nu jadi adi sok calutak ka lanceuk sok campelak gini. dewek nu salah kuring nu salah dewek kuring Dah. Tong pada. dewek hampura kuring ge sarua hampura Eh. dewek hampura kuring aing goblok Eta deukeun ka hadea. aing nu salah aing goblok nu salah mah sok baledog ku aing sia Tina saling minta dia. salah duanana ajar kitu mah yuh ampun cik tidak hampura jadi goreng deui doh ngadiukan naon euy Kade atuh lah jam 3. kade bisi ngadiukan hampura Au, Ilah ilaha illallah. ngadiukan naon euy Kade atuh bersihan. bersihan heula atuh Sing aya karep ai deuk diuk pel kayaknya. Naon ngareret? naon lo banget eta banget bisa dipel sekali Oh. goblok bisa emangna banget aing teh jarambah sia teh Geus disiar we. Tuh, nya. supaya teh ngadiukan naon Ai pek teh. burut kagencet Si Akang burut. bae we aing burut daripada sia nyetrumi toha ini hiburan atuh naon daripada ngobrol juga kieu hiburan naon sia teh tuh hiburanna naon atuh loba barudak di telalalajo bere lagu-lagu barudak lagu-lagu anak-anak ada loba barudaknya euy Nya nya. sok urang nyanyi anak-anakku sekalian pada hari Minggu ku turut ayah ke kota naik delman istimewa ku duduk di muka ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja mengendarai kuda supaya baik jalannya dak dik dok dik dak dik dok dik dak dik dok dik dak suara sepatu kuda sakieu lagu teh keun bae atuh eta keur budak SD aya keur budak SMP aya laguna beda pada hari Sunday I'm follow Father to City naik delman is beautiful I'm sit to down ku duduk samping Pak Driver yang sedang walking mengendarai horse supaya a good walknya oh yes oh no Hey. oh yes oh no malain suara kuda belegu Lain. suara naon nu gelok ku kudaan Kudaan. hampura itu keur bapak-bapak aya laguna aya pada hari Minggu ku turut ayah ke kota naik delman istimewa ku duduk di muka ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja mengendarai kuda supaya baik jalannya
Duruk duk dik dak dik duk dik dak dik duk dik dak dik duk hari duk duk cungungung nya cek aing aya keur urang Kuningan can aya keur urang Garut aya ge pada hari Minggu kuturut ayah ke Garut naik delman butut ditarik ku kuda burut duduk samping Pak Kusir yang sedang cemberut mengendarai kuda bari jeung gagaro apa hei sia loba barudak leutik kade naon sia bet nyalahkeun ka aing kadenge bieu naon tungtungna kaharti kumaha pada hari Minggu kuturut ayah ke Garut tuh naik delman butut ditarik ku kuda burut duduk samping Pak Kusir yang sedang cemberut mengendarai kuda bari jeung gagaro irung irung da Murwakanti atuh Murwakanti teh kumaha Murwakanti lamun AA we mun OO we mun UU we mun wungkul we duh nyeurewas aing eta mah jiga urang Jakarta ngajak museup ka aing selamat siang Mek siang Mek ayo kita nguseup Mek ayo Mek menang tawes giriwil tawes Mek menang kancra giriwil kancra Mek pas menang gurame giriwil gurame coy bro Mek sok sia nyanyi atuh sakali sewang sarua we lagu anak-anak kuring ge cicak-cicak di dinding diam-diam merayap datang seekor nyamuk lalu ditangkap astagfirullah dia teh nyanyi atau tahlil sia teh ulah cempreng-cempreng teuing gedean saeutik gedean toke di hop lain di gedean cak jadi toke goblok sorasia gedean aing ge bisa leuwih gede ti sia atuh komodo di dinding diam-diam merayap datang seekor buah beko lalu dikeruk bisa aing lagu zaman ayeuna lagu budak tapi dibawakeun zaman ayeuna budak ayeuna mah geus resep kana grup band matak aing ge teh eleh geleng nyieun grup band saingan batur nyieun grup band Gigi aing nyieun grup band Huntu band ari Gigi band mah Arman Maulana ari Huntu band mah Cepot Maung Bandung batur nyieun grup band Pagetos aing nyieun grup band Patuker batur Cangcuter aing Slempakter hebat lagu anak-anak dilagukeun geura sok lagu band contohnya cicak di dinding dinyanyikan oleh kuburan band kuburan band teh nu mana aduh teu gaul lupa lagi syairnya ingat cuma ingat kuncinya cemimin ceromlah cetitin kaci omas apa sia teh eta ngaranna kuburan band ari nyanyina kumaha cicak di dinding sok panggil heula pura-purana sia MC aing kuburan band baiklah para hadirin para dahirin hadirin rahidin rin harideung hareudang asa beuki jauh cek urang Kuningan teh aya wayang diga kieu teu bae dan ngalakon batur ge loba kapan hiburan penting mah saleuseurian we balik teh garing huntu kan usil ge hiburan lalakon mah tinggal maca na buku ge loba lah bener
Baiklah para hadirin. Nah, Gitu. yang berbahaya bahagia. Bahagia itulah. Kita tampilkan. Pilkan. Artis yang sudah top badak top mau. Top kayaknya. Top baledogan ku sadaya atuh moda aing urang. Cicak di dinding dinyanyikan oleh Kuburan Band. Cicak 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 di dinding. Diam 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 merayap. Datang seekor nyamuk hap lalu ditangkap. Datang seekor nyamuk hap lalu ditang. Alah sia kurang euy. Demi Allah kurang saeutik. Hampurannya kap lah. Baik kurang saeutik mah dihampura. Ai kurang 100 200 mah kewe di panggung nungke. Aya keneh? Aya. Cicak di dinding dinyanyikan oleh ST12. Cicak cicak di dinding diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk hap 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 lalu ditangkap. Cicak jadi nyamuk, sapi jadi nyamuk, munding maung hayam jadi nyamuk. Ai nyamuk jadi naon? Jadi loba. Oh nya. Nya aja sih teh. Sapi jadi nyamuk, maung jadi nyamuk. Nyamuk jadi naon? Jadi loba. Atuh bahaya meureun sare moal tibra mun loba pereugit mah. Gampang. Kamarna pinuhan ku keusik. Sing nepi ka reugit hasieun asup. Atuh urangna ge hese asupna, heueuh. Sangkan reugit teh ka kamar eusian ku keusik sing pinuh. Ai urang hees tengah ieu mah. Nyamuk keneh. Angger loba reugit, eusian ku keusik. Ai urang hees ngontrak. Ampun. Masjid teh sarena gitu. Aya keneh cicak di dinding? Aya. Aya. Dinyanyikan oleh Caca Handika. Cicak, cicak di dinding, diam, diam merayap. Datang seekor nyamuk, ha, lalu ditangkap. Edan, aing teh. Aya keneh? Aya. Cicak di dinding dinyanyikan oleh Nining Meida. Cicak cicak di dinding diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk wajah priana digegel nyamuk. Kata Nining kalincah gitu. Hebat aing teh. Aya keneh? Aya. Cicak di dinding dinyanyikan oleh ibu-ibu pengajian Al Hidayah.